kamar atau kamar gaya erek dia kan di Mang Iki sip. Abah ayah sip. Itu wayang itu yang Mang Cucun ayah Punten. hadir. Bandung absen paling luar sip. Ayo nyumput tuh. Oh, itu nyumput juga. Mana deui? Oh nya kalangkung. Aduh, sip. Truk Bandung. Aman. Pendoponya Bandung. Sip. para mitra pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasadaya wargi-wargi abdi keluarga Ali Ganes pimpinan Abah Anom Abah Tama itu bade ngalaksanakeun tugas murid anak supaya muruskan berkas awak panjang. Amin. Ya Allah. Kekuatan tugas kami sangat khusus yang dimanfaatkan. Ya, urang saksikeun kumaha capek terjangna acara jalma anu baris lakonan di luar. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Siapa lama ya goblok teh. Ayo yang ngaku ka dia balik. Tapi mulutnya oke. Memang mau lama bisa di kawihan suling jaga pitan nak ingkung di ingkang ingkulan dan ucap buku pamincina tan wonten keteng nanti buat kembali lupa ini gani yang jaga pitan yang utara sini utara dulu nuju ini nempak Merdeka bahasa Sunda Jawa Sunda. nuju nempak Merdeka di Keraton gak meniluka satu sungai lain Daya sanes Iwati Betara Guru Yakin Maniloka Raja Wongsa Jagat Pangandikane Betara Arnami Kakang Raja Bulanun Adipun Kakang rasa kaget diundang ke kaula Lampung-lampung kagiat aduh badai ayak kesal naon teh mangga pun Kakang Partos hadir datang payunan salira Kalipah pilih pandangan nuga atas pun Kakang mangga dia legak berang atau bergas siang jauh gula sedatus wakil pandangan biasa ibadah ini segala perintah serira iya kan sana Kakang Raja diundang pengen pula daya sama sorga Maniloka menuju ke dongkapan musibah penyakit macam-macam anak paribasan bidadari tingkot sing jerit maratan langit kota maratan jagat jaluk pangdongan ibu karolang dan itu anu janten gara-gara lasinten waktu utawi pemakaman pilih pemakaman lu ngajakin gara-gara Kasuralaya mangga pulang biasa ambongkan tapi waktu lawan dia arigu daya sanes anu ngajarikeun panyakit gara-gara Kasuralaya daya sanes aya salah sahiji wanita anu nuju arah duraka atau istirahat atau puasa eta wanita cik bari kana 40 putih ke dahar teuing tapi jalmana masih hidup di alam dunia masih panjang umurnya lamun bisa ka dongkapan tanyakeun bisa netarak berata puasa hayang naon bisik boga kahayang bejakeun ka kaula teh ku kaula bakal dikacungkunan bisik hayang dijaya siap bisik hayang sugih melawan dunia beunghar cik atuh rugi bro dipanto kaula tanggung jawab lah di mana eta tempat tadi pun di leuweung Tegarak Tapanasan namina Dewi Tanah malah ayeuna kos aya damping-damping lunglit balung sarupun cek sudan tulang jin kulit bang saula karunya sifatna awe ngabogaan niat ulah sampai ngalanggar tina aturan teu beunang pati geni atau tirakat lami-lami sasajen kangge persiapan buat engke